Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Hama zamanuna anapun ari zaman urang sadayana hada tegasna ieu zaman. Idza kharajat dimana keluar saha istri teh al mar'atu tegasna hiji istri min baitiha di imahna. Pahadza makari ieu rajul ay rajulu tegasna mah hiji lalaki. Yagmizu isarah atau ngicepan ieu rajul biainihi ku socana. Rajul ay yusiru tegasna mah mere isarah ieu rajul ilahi ka eta istri biainihi ku socana. Wa hajabihi sareng ku halisna. Wayah bisuha sareng ngaragap ieu pameget ka eta istri biadihi ku pananganana. Jadi zaman ayeuna mah lamun awewe sok keluar imah teh kabiasana laki teh sok ucap kicep ku socana atawa sok ngedipkeun kana halisna. Kaditu mah bari rugap-ragap ka eta istri ku pananganna. Wa hada sareng ieu lalaki ay rajul tegasna ieu lalaki teh yagbidu sok noel biadihiku ku pananganna. Wal qabsu sareng ari lapat qabsu bisadil muhmalati kalawan huruf shad anu dititikan anu teu dititikan. Eta at-tanawulu noel bi atrofil asabi iku pirang-pirang tungtung ramona. Wa hadza sareng ari ieu rajul ay rajul tegasna rajul teh yatakallamu sok sumarios bi kalami faisin ku cariosan anu awon. Maksudna mah cariosan cumbu rayu. Layar dohu anu teu dipikarido ku eta ucapan teh ay dzalikal kalama tegasna mah ku eta cariosana duni dini teu dipikaresep ku jalma anu ngarti kanu agama nu kuat kanu agama anu ngagaduhan agama. Li ahlihi pikeun ahlina eta rajul ay zaujatihi tegasna mah bojona eta rajul. Wa banati sareng putrina eta rajul. Wa anbaihi sareng atbaihi sareng pengikutna eta rajul. Walam ra'atun sholihatun sareng teu dipikaresep oge eta ucapan teh ku istri-istri anu soleh. Wa qala sareng parantos ngadawuh sa Ahmad bin Muhammad bin Ali ibnu Hajar bijawajiri tina kitab Jawajir bijawajiri an iktirafil kabair tina kitab Jawazir an iktirafil kabair. Idza turat di mana-mana aya peryogi aya kabutuh ya istri sa ya amaratun istri lil khuruji pikeun keluar bumi li ziyadati walidin karena maksud arek ziarah li ziyarati walidin karena maksud arek ziarah ka karamana ka ibu ramana. Ai masalan tap atau nabi saumpamina kharajat maka kudu keluar isti kharajat keluar isti lakin biidni jaujiha tetapina kedah ngalangkungan izin nu jantan carogena. Jadi lamun istri bade keluar hiji kena izin carogena. Goer mutabarijatin bari jeung hurah tabaruj kaduana teu kenging tabaruj. Ai goer mudhirati lizinatin tegasna mah ulah ningalikeun perhiasanana. Wahama sini sareng henteu berhias teu dangdan dirijali pikeun lalaki sajan. Wahala kauniha sareng dina tingkahna awewe teh bimil hafatin dina make baju kurung bikasir mimi kalau dikasrahkeun mimna. Wahia aymil hafati eta al malaatu perkara anu minuhan allati taltahipu perkara anu minuhan tu anu ngurung anu allati taltahifu anu nutupan biha ka eta
milhafah teh sa almaratu awewe wasyakhatin sareng anu kotor. Jadi mun keluar bumi teh cenah pake pakaian kurung anu kotor. Bikasrol sini kalau dikasrohkeun sin ismu fa'il menjadi isim fa'il. Maksudna mah supaya ulah gigindingan, ulah nanggarkeun diri. Wasya bibidatin sareng kedah nganggo raksukan nu awon. Bikasril ba'i anu dikasrohkeun ba'na. Alal afsahi nurutkeun qaul afsah. Wal fathi jeung dipatahkeun lugatan cek lugoh. Wal fathu sareng difatahkeun lugatan cek lugoh. Wahya sareng ari siabi bidlah heta hinatun hinatu baju anu hiwa hina atau baju nu awon. Watak kudu sareng saterasna kudu nundukkeun ieu awewe nalika kaluar bumi teh torifaha kana pandanganana bikasror ra'i kalau dikasrohkeun ra. Fi masyiha dina lempangna ieu awewe wala tanduru jeung ulah ningali ulah lurakir di ke istri ayal maratu tegasna awewe yaminan rek ningali ke sebelah katuhu wala shimalan jeung ulah sok ningali ke sebelah kenca kudu lempang ulah lurakirik. Wa ila takun sareng lamun teu tiasa kitu istri kadzalika sapertos anu disebatan nembe anu di luhur istri teh kedah ulah tabaruj ulah gegindingan ulah lurak-lirik ka kiri ka kanan ulah make baju nu alus usahakeun bajuna anu awon bi an khalapat kalau nyulayaan istri almadkurun anu ditutur nembe kanat maka buktian istri teh eta asyatan istri anu nyieun dosa lillahi wa rasulihi munggu Allah sareng rasulna wali jaujiha sareng doraka nyieun dosa ka nu jadi carogena. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum.